Lah, duit eueuh. Asa mau duit 100. Lu aing. Kang, Yuk, mangge duit teu? tuh, Nu kuring rag-rag. tuh, di mana? Eueuh 100, Kang. Lu tinggal rokona wungkul. Gerai indit atuh, cicing we di dinya. Tuh, cangkeul. Di istirahat lah. Aduh. Nah, lagi tweet gitu. Heeh, leungit duit Tante manggi. 100. Iya mak, cangkeul. Aduh, Yuk atuh istirahat di dia. moal di dewe. Ieu ngareureuk hungkul ngareureuk. Lah, aing nagog we di dia. Nah, betul. Kalau capek ya istirahat lah. Lah di dia istirahatan di ditu wae tuh. Kagok ya lu, ese kalengkah. Di dia, Kang, di dia, Kang. Di dewe ya aduh. Ya aduh. Tipu ya, cangkeul. Di dia. Mah di dewe dia. Mangga nuhun. Jangan mata cicing banyak, aduh, di duitnya ayo, kok ayo, aduh, bersuat berat, aduh. Tang, tadi dah. Ini aing kejual sepeda, Nang. Ya, beli sepeda. Aing butusan duit, Sepeda. Heeh. Aing teh di imah teh geus teu kapake ya teh, Dang. Gue beli ku ente. Aduh, Mang euy. Deui mah sepeda aki-aki atuh aing mah. Teu sanggup aing meuli mahal mah. Ai erek sok 50. Atuh dah. Ulah 50 sing bener we nawarna. Sok tambahan deui atuh tambahan. Ah, Mang, pangingan paten sakitu tuh da ieu mah sepeda aki-aki tuh da. Panggil kurang dirongsokeun. Duh, aing hayang leuwih di 50 teh. Hese pisan. Teu bae atuh Dang lah. Jeung Ai erek eta mah erek. erek lah. Aing butusan duit. Oh, duit lagi Mang euy. Nganjuk ade. Ulah dianjuk mah pan aing butuh duit pan aing jual sepeda oge. Ya tuh. Heuh, gatur nuhun atuh. Siap. Sok nyangkakeun sepedana Siap, nya. siap, nuhun. Siap. Tuh yuk muridnya. Sok. Awas atuh. Aing mah ka mana tuh? Biasa keur aya nu di teangan, Mang. Ya, Mang, butuh sepeda teu, urang ngejual sepeda ya. Aduh, kebenaran pisan. Aing teh keur butuh keur barang teangan teh, sepeda jeung budak euy. Ih, kebenaran atuh kop aing butuh mah ya. Jadi jual ku aing lah barangnya 200 we. Rek. 200. Halus keneh euy. Henteu kurang. Enggak salah sakitu, daya sepeda racing atuh ieu mah. 200 we. Ya. Aya teh 200. Oke, Mau siap. lanjut ieu. Nuhun. Heuh nya. Siap. Ayo atunya. Heuh. Sing awet kanggenanya. Oh, sok siap. Tinggal diomen saeutik ieu mah euy. Payu mahal, daek wae ku aing ditipu jeung budak euy. Ini mah tinggal ngomong hungkul lah. Pinjam mah. Amang Dayat. Duh, ieu, jauh mana? Aya di dieu. Ih, aing asa wawu sepeda teh ieu mah euy. Asa sepeda ti urang. Sepeda ti urang, anyar meuli wing. Enak wae aus ya teh. Wing eki diam kompa. Bana kences. Diam kompa. Ieu mah aing da asa wawu ti urang, Ade.
Dia aing dijual ke tukang gongsok nage angade, dia. Hah? Bio? Kan dijual ka si Adang? Heeh, ieu teh aing ngejual nage 50.000 kasih Adang. 52. Dijual 50.000. 50.000. Anjing. Aing punya 200. No. Kan eo. Anjing. Belum tutup. Apa dia mah aing? Dia maksudkan lagi ya. Lagi aing. Dia ngasih Adangna aing. Bagaikan kutang di langit. Wah, bapak kamu ya kan iya deh. Aing. Ini gimana tuh ada bapak kamu ya? Aing. Yeh, si Neng di tangan. Dia tadi kemana wae ya? Ya coba jeung aki-aki deui we. Aduh, disebut aing mah aki-aki ge asik nyoto. Apaleun aja lu bapana. Kolot mamawa anak aing bari geulis ya teh si Neng teh. Punten ta, aduh. Nah, abi bade wawantos teh. Saur si Neng, bios teh kenal cina da moal izinan ku bapana. Pantasna ge si Neng mah jeung manajer atuh. Aki-aki. Bapak tuh bapak entos ini isiinkeun ih bapak teh. Pak. Lamun kieu mah bener mere duit. Gue sing jarongjon ka warung lah. Nya, sing jarongjon nya. Nuhun. Nuhun, Pak. Bapak kamu mah di duit Dibela 100.000 aja. Kok kira si Jongjon tidak marah-marah? Kamu lamun gua dibela 1 juta, beureun kope kamu sanyiram lagi bae.